Horenganan ku Gusti Allah diberesin, asal geus diberesin bae boro-boro perang di medan laga. Cacak-cacak dek tinju bae haju geus kadel, waduh Mike Tyson mah serobotanana atau geus. Nyana geus bae bisa ngalawan kena angin doang golepak bae. Padahal mah barang ditanya kok kan ngagolepak, saya sebenarnya main-main aja sih. Cak musuhna goblok udah coba. Tapi kenapa? Daripada menyon. Jadi geus yeun teh heula. Baheula ka Muhammad Ali geus yeun teh heula jelema. Asal Muhammad Ali deuk tampil bae ge musuh geus beres sieun kabeh. Warenganan dibere wiridan hizib nasor teh Muhammad Ali teh. Serius ya bah, nu merena ulama ti Mesir jeung ti Maroko. Dibere hizib nasor diwirid ku nyana, dibere hizib rifai. Eta teh musuh asal naik bae Muhammad Ali ya, asal gigit-gigit. Geus sieun ti heula, aya nuncan kikian-kikian ngagulupan, naon atuh? Oh, sarua eta. Ieu ge sarua ieu. Mike Tyson teh ngan kulantaran haju ditarik ku guruna. Guruna teh di Uzbekistan, guruna Mike Tyson. Dua jeung ti Mesir. Kita eure. Setelah asup Islam kan teh terus bae ngawin. Di ngaranan Yusuf. Masya Allah, wara jasa. Warenganan lain main-main. Sebab naon? Nu mantak ditarik ku guruna. Mike Tyson mah lain cara Muhammad Ali. Muhammad Ali mah bisa kontrol. Mike Tyson mah asal di kota bae lelempangan. Aya bae nu kanyana bangun ngamanyunan. Jeger, teu naonan. Sabaraha nu korban. Asal jana keluar bae aya bae nu korban. Cek guru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Urang keur mejehna nyaritakeun tentang sejarah perang Badar, di mana rombongan kufar musyrik dipimpin ku Abu Jahal leuwih awal cicing di Badar. Jumlah 1000 dengan peralatan senjata anu mutakhir, perlengkapan anu sangat dominan, tentara anu terlatih terketahui ku para sahabat Kangjeng. Sementara rombongan Kangjeng hanya 313. Teu aya persiapan perang sebab awalna untuk menjegal Ir. Tetapi instruksi Gusti Allah kudu melaksanakan nafir, yakni perang melawan persenjataan anu lengkap, perlengkapan anu pohar. Senjata tur perlengkapan ditambah ku tentara anu geus terlatih. Bilangan anu sakitu loba, mulai muslimin merasa ragu. Tetapi keraguan tersebut dihilangkan ku Gusti Allah dengan dibere hujan. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma liyutahhirakum bihi wa yudhiba 'ankum rizqa syaitan wa liyarbitu 'ala qulubihim wa yuthabbita bihil aqdam. Rombongan Kangjeng sebanyak 313 mulai mendekat ke Badar. Walaupun geus dibere ketegaran melalui ucapan Kangjeng, wahyu Allah turun, tetap kemanusiaan masih aya. Can optimal 100%, tetapi mulai merapat. Setelah merapat sekitar masih aya
500 meter berhadapan jeung musuh tidinya Ki Hubab bin Munzir al-Ansari nyarita, ya Rasulullah, ahadza manzilun anzalakahullah, apakah tempat ieu anu memang tempat diperintah ku Gusti Allah kudu cicing di dieu? Lamun memang ieu tempat dititah ku Gusti Allah boleh, tetapi lamun ieu tempat sakadar prinsip, sakadar pemikiran tuan, kula ngabogaan pemikiran anu leuwih mantep. Di salah satu tempat di mana didinya deket ka cai, walaupun cai geus dikuasai ku musyrikin, tetapi didinya mungkin lebih deket ke sumber cai, didinya bisa nyieun parit-parit jeung nyieun empang-empang, jang sakadar penampungan jeung mudah-mudahan kulanya homedan didinya. Hubab salah satu jelema anu cerdas, masyhur dina kecerdasanan. Dengan musyawarah Kangjeng Nabi, prinsip tersebut dipakai ku Kangjeng Nabi. Saat ieu kami kabehan nuturkeun anjeun, berangkat mendekat ke musuh 313 brek. Iyalah cek Ki Hubab, ternyata geus kadeuli musuh. Tempat ieu sangat strategis, musuh tuh geus kadeuli, paling tinggal 100 meter deh. Urang istirahat di dia, urang cicing di dia. Ketika peperangan terjadi, urang geus ngabogaan tempat, maka ieulah tempat nu sangat strategis. Wah, ku Kanjeng Nabi dipake bagus anjeun Hubab. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz, ceki Sa'ad bin Mu'adz, ya Rasulullah, ala nabni laka Quraisyan, kumaha lamun di dieu ngabangun markas, jang tuan berteduh, jang tuan berlindung. Ketika engke aya sesuatu anu gugur kurang dibawa ke markas tersebut, perlengkapan walaupun sangat minim tapi kurang, lamun geus boga markas kan bisa ditenden di dinya. Andai kata ke aya makanan dan minuman bisa ditenden di markas. Kecapean urang cicing di markas, bila setuju kula dek siap ngabangun Quraisyan. Cek Kanjeng Nabi sangat menyetujui. Silakan Sa'ad, nyieun lah markas. Dijieun saaya-aya lain tina beusi cara kuat, neangan kakayuan, neangan palapa korma, neangan tangkal-tangkal korma, dengan gigih jeung giat dijieunlah mamarkasan. Lain mang markasan, mamarkasan. Mang markasan mah tukang ragaji. Mamarkasan tutup rapi. Kangjeng Nabi asup ka jero, nyalande ke keluar deui. Kangjeng, bagus ide anjeun wahai Sa'ad bin Mu'adz, masyaallah karim, luar biasa. Tidinya kaum musyrikin keluar, salah satuna Utsbah. Ki Utsbah pidato di kalangan musyrikin dengan suara anu lantang. Ceki Utbah, wahai saudara-saudara sekalian, walaupun kuantitas kita banyak, tentara kita terlatih, perlengkapan sangat dominan, penghibur di samping kita sangat luar biasa, dengan berbagai tagoni nyanyian, ahli-ahli nyanyi lengkap, tetapi jangan dikira Muhammad lebih cerdas daripada kita. Rombongan Muhammad pasukannya tidak seberapa. Kita tahu personil Muhammad 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Dibandingkan dengan kita tidak ada apa-apanya. Tetapi bantuan Muhammad spektakuler. Naon cenah eta ge spektakuler? Anjir teh jaho eta.
Inilah yang perlu diperhitungkan. Caki Kholab, mana ngomong gitu naon maksudna? Maksud saya berbicara seperti ini tidak lain kecuali an amna alindas al haram. Jangan dilanjut peperangan ini. Sebab perasaan saya sudah lain sebelum berangkat untuk maju ke medan peperangan. Merinding saya. Tadeuy budak dek perang, berikak dulu. Beres. Ada sesuatu yang merinding cek. Takut. Ceki Kholab ulah ngomong gitu sih ya. Iya kan geus terjadi tuh musuh manya urang dek mundur. Aing geus. Tapi geus. Tarolol musrik. Kadenge berita ieu ku Abu Jahal. Jol Abu Jahal. Hei. Aya naon sia sigarewas? Tidak, Bos. Sedang membicarakan tentang strategi perang, Bos. Bohong sih. Emang aing teu boga ceuli. Cili aing normal kene goblok. Kajen kuku mah geus sia boga kasieun kan. Lain kitu ceki Utbah. Urang teh akan dek menghadapi pasukan Muhammad. Pasukan Muhammad eta ngan saeutik. Tetapi kadang-kadang dengan kecerdasan pasukan-pasukan Muhammad eta teh urang bisa tungtungna bisa eleh. Ulah ngomong gitu dia. Asana ka Baduy heula barenana ya. Beres ya Abu Jahal. Sembarangan dia ngomong. Di Mekah dia ngomong gitu mah ieu mah atuh lain waktu ngomong gitu je. Sembarangan dia. Wallahi la narji'u hatta hakamallahu bainana wa baina Muhammad. Demi Allah, urang ulah balik ke Mekah mundur tanpa melakukan peperangan sehingga Allah menghukumi memastikan antara urang jeung Muhammad sanu eleh. Kadenge ku siap. Siap, Bos. Sieun kabeh ka Abu Jahal. Abu Jahal siap mundur deui ka tukang. Utbah ngomong deui. Ai sia Kholab. Nu sabenerna ieu mah teh sia-sia dapat. Sarua. Tarolo jasa. Sieun. Insyaallah. Keur kitu-kitu di barisan musyrikin anu geus siap. Baris-baris. Untuk barisan penyerang, untuk barisan pemanah, untuk barisan pertahanan disiapkan sedemikian rupa. Cok kaharep salah seorang ngaranna Ki Aswad bin Abdul Aswad. Tidinya nana nang tangan, hai Muhammad. Mana jagoan-jagoan di antara maraneh kabeh? Yo Aswad bin Aswad. Mekah sa Mekah geus dahon kabeh. Di luar Mekah geus carawan kagagahan Aswad. Tanpa diperintah ku Kangjeng Nabi langsung Ki Hamzah bin Abdul Muttalib maju ke hareup. Mana Aswad? Mana Aswad? Sabut pedang teu kadeuleuan nyabut pedang na ku cepet-cepetna Ki Hamzah. Set! Langsung bari nyabut bari kena bitis gagolepa. Mana Aswad? Teu kanyawan deui teh kecepetna Ki Hamzah. Set! Bari nyabut bari kana bitis. Masyaallah tamah geus leuwih ti Cimande eta mah. Kan aya nu ngomong doang Cimande geluti lo. Ngan wani nangan kakadal doang. Kieu teh wedan lagi. Hamzah cek Kangjeng Rasul. Tah. Ade. Isbir ya Hamzah. Sabar ya Hamzah. Perang can dimulai. Ulah waka
anjeun bisa sabar di medan laga seperti ieu bakal boga kagagahan 700 tikal dibanding ejeung langsung kahayang maneh dihayukeun. Neuleunya aswad geus bae. Cek Ki Hamzah can sabaraha eta sakira teh. Sidina Ali kaharep bos. Hamzah. Eta kunaon? Aing bari nyabut cek kana bari dikitukeun doa. Bae. Awas cek Sidina Ali. Lain tanaga maneh. Heunya tekar. Ingat tekar ti cek kira teh. Cek Kanjeng Nabi ya Ali ta'al. Isbir ya sabar. Lamun kira-kira Kanjeng Nabi henteu jadi penengah peperangan encan diperiwit encan dipepe kenong encan ditiup tentang mulaina peperangan geus sarariap jasa tentara sing araja ti musyrikin ti Kanjeng Nabi pohara tapi Kanjeng Nabi sabar. Isbir. Masya Allah. Nu jadi masalah kok eta bisa gara-raga gitu sih sahabat. Padahal mah kuantitas anu sangat minim dibandingkan jeung musyrikin. Perlengkapan saya aya tetapi gagahna luar biasa. Korenganan lain sambarangan. Allah mereka gagahan melalui malaikat. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. Ingat wahai Muhammad, idh yuhi waktuna Gusti Allah Rabbuka pangeran anjeun mere wahyu ilal malaikati ka para malaikat alladzina amaddahum bihim al muslimin malaikat teh anu ngabantua diperbantukeun ku Gusti Allah jang nulungan para muslimin ngalawan musyrikin wahyuna anni ma'akum bejakeun hai malaikat bahwa kaula teh bareng jeung aranjeun bejakeun dalam rangka nulungan negakeun bercokol bejakeun anni ma'akum kaulan agung pangeran bareng gitu jeung maraneka. Masya Allah. Fasabbitul ladzina amanu. Hai para malaikat bejakeun ka para musyrikin sabbitu nangguhkeun aranjeun kabeh nguatkeun aranjeun kabeh ngakarakeun aranjeun kabeh netepkeun alladzina amanu jelema-jelema ariman rombongan mukminin sahabat jumlah 313 bil i'anati wat tabsyir kalawan ditulungan jeung dibubungah bakal menang. Ternyata horenganan malaikat ngarupa manusia kadeuleu ku sahabat ai eta sah cacana jaeta mah asana teu wau tapi gagah amat jeung kasep amat aya urang ge eta mah teu wau tapi jaeta mah teu gagah mendingan dipiceun mah kos kitu walai gagah nileuk deui ka dieu aya sah ci malaikat teh taruh nu kamari geus dicaritakeun teh nu pertama turun 1000 kadareuleuh tah ku para sahabat musyrikin mah teu neuleuh kadeuleuna saeutik bae tapi ku sahabat neuleuh ka dieu malain deui neuleuh ka dieu dulu katuka saya Haji Pendi ge pernah kos gitu oh pernah mah ayo sa cuma kunti anak aya genderuwo aduh diriung-riung ku makhluk halus ditanya kunti kunaon sia eta kadinya atuh ieu kan bosna sakieu Masya Allah. Nah iya lah nu paling istimewa naon Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru bakal nibakeun kaula cek Gusti Allah fi qulubil ladzina kafaru kajro-jero hate para kafirin mendadak diberesieun ku Gusti
paingan tadi Ki Utsbah, paingan tadi Ki Kholaf, sederetan musyrikin ditanya, kok orang jadi sieun? Horenganan ku Gusti Allah diberesin, asal geus diberesin bae boro-boro perang di medan laga. Cacak-cacak dek tinju bae haju geus kadel, waduh Mike Tyson mah serobotanana. Atau geus. Nyana geus bae bisa ngalawan kena angin doang golepak bae. Padahal mah barang ditanya, kok matan ngagolepak? Saya sebenarnya main-main aja sih. Cak musuhna goblok udah coba. Kenapa? Daripada menyon. Jadi geus yeun teh heula. Baheula ka Muhammad Ali geus yeun teh heula jelema. Asal Muhammad Ali dek tampil bae ge musuh geus beres sieun kabeh. Warenganan dibere wiridan Hizib Nasor teh Muhammad Ali teh. Serius ya bah, nu merena ulama ti Mesir jeung ti Maroko. Dibere Hizib Nasor diwirid ku nyana, dibere Hizib Rifai. Eta teh musuh asal naik bae Muhammad Ali ya, asal digejeget-gejeget. Geus sieun ti heula, aya nu encan kikian-kikian geus ngagulupan, naon atuh? Oh, sarua eta. Ieu ge sarua ieu. Mike Tyson teh ngan kulantaran haju ditarik ku guruna. Guruna teh di Uzbekistan, guruna Mike Tyson. Dua jeung ti Mesir. Kita eure. Setelah asup Islam kan teh terus bae ngawin. Di ngaranan Yusuf. Masya Allah, wara jasa. Warenganan lain main-main. Sebab naon? Nu mantak ditarik ku guruna. Mike Tyson mah lain cara Muhammad Ali. Muhammad Ali mah bisa kontrol. Mike Tyson mah asal di kota bae lelempangan. Aya bae nu kanyana bangun ngamanyunan. Jeger, teu naonan. Sabaraha nu korban. Asal jana keluar bae aya bae nu korban. Cak guruna ieu si kiamat si budak. Ngawiridna kurang tamat ya budak ieu. Nah, tak tarik. Ulah. Jadi teu kaluar ti hizib-hizib. Modal kamari nu berangkat ke Jakarta, beuh aya nu geus ngebeten-beten hizib. Tetapi lain lalagaan, emang teu sieun kitu polisi sieun. Dengan lapang dada loba polisi nu ngomong sieun. Henteu sumput salindung kafir ge sieun. Ye. Emang ulang lamun wiridan bae kitu teh emang kafir teh beres sieun. Nu mantak deuleu kiai lah, sabdire kiai na mah jakuru. Malah mah bengek, hokek. Tapi lamun nyana geus tampil sieun kafir, lain nyanana atuh sapira nyanana. Aduh, dibukakeun calana jeung nu jerona ge gedean nu jerona. Tetapi lain etana wawanen anu dibantu ku malaikat. Masya Allah, asal geus baca hamim ain sin qaf. Bah, mulai ge. Kadeleuna sakitu leutik bodek. Tapi sieun. Tah boga eta ta muslimin mah. Lamun dicaritakeun kejadian Baghdad loba nu arasup Islam emang kunaon kitu eta orang Amerika. Sieun. Kejadian di Israel anu di luar konstantin manusia loba nu arasup Islam Yahudi terutama Amerika. Aya sieun. Kuari di Suriah emang teu sararieun Amerika. Loba anu arasup Islam. Urang baheula Belanda di urang emang kumaha gitu. Sieun. Belanda loba nu asup Islam. Di dia tadi pada gara-gara tadi Pasar Baru loba Belanda nu asup Islam aju kawin jeung urang Pasar Baru Tangerang. Tuh di Beladi tuh deket Cengkareng Belanda asup Islam. Beladi di pos, Belanda asup Islam kawin jeung urang pos. Duh, cenah kiai kos ka zamanan sih mah kitu baik sih ka aing. Mun teu percaya. Aju cenah kiai nyaona ti mana aya turunan Belanda datang ka dieu. Muriang anakna ngimpi kudu dibawa ke Indonesia. Sanggeus dibawa ke Indonesia, dibawalah ka dieu ke zaman Abah. Kalau saya bisa sembuh dengan mimpi ini, maka saya akan masuk Islam. Eta teh anak bapak kolot nama geus Islam lantaran ieu anak nama balik ke Belanda di antara senggeh-senggeh nama aya nu balik deui ka Kristen. Ngimpilah nyana dibawa ka dieu kukula diajak ka Cianjur nganuduhkeun doang. Tah tempatna tobib-tobib. Dirinya menang saminggu cager balik dia asup Islam. Belanda teh nyana dongeng bahwa baheula ke zaman penjajahan kawin jeung urang di anak-anak mah di Belanda kok.
jeung urang pos jeung loba Belanda di nu arasuk Islam teh eta teh gara-gara sieun nu manta kuari kafir-kafir teh sieun ka urang hiji urangna teh terjal nomor kedua tilok babacaan katilu menta duit malulu geus teu dianggap ulah kiai lamun geus teu menta sieun dibere letik tilok dek tolol tuh kiai goblok lamun letik buagat tidak rada gede tidak gedean setik tidak gede jasa ya oke mal panjang-panjang lah jak kiai aya kuari iyalah hiji Allah ngawahyukeun ka para malaikat bahwa malaikat teh diperbantukeun untuk membantu para muslimin wahyuna anni ma'akum aing barang jeung arajan kabeh dua dijakeun ka para mukminin muslimin sabitul ladina aman teguhkeun tangguhkeun siap anjeun nu bakal ngabela tilu saulki fi qulubil ladzina kafar ra'ba kaula nu agung bakal meresieun ka jero hate-hate musyrikin masyaallah kan tugas cek Allah hai para malaikat lantaran malaikat ai perang sih kumaha teu jauheun kan malaikat mah teu pernah aya nu gering di luhur langit teu pernah silih layar teu pernah maulidan macan naon teu pernah rajaban teu pernah nyana mangan saukur tasbih hamdalah salat teu pernah nyana perang teu pernah malaikat eueun asuhan ai kami urang kabehan cek malaikat nu tarurun ka bumi geus sarariak urang ieu titah perang ai perang kumaha teu bisa malaikat matak diinstruksikan ku Gusti Allah hai malaikat perang teh 1000 faukul anak tau papalan tu hulu-hulu musuh beakeun ku maneh oh eta ya kecil cek malaikat naon deui 1000 minum kula balan beban ku aranjeun kabeh seikat kabeh sopar kula balan leungeun jeung sukuna beakeun kabeh ya cek malaikat kecil teman terjadilah silih tantang kedua belah pihak ngangsek kangjeng Nabi rombongan anak musyrikin ngangsek bepin Abu Jahal setelah silih angsek mulailah peperangan dimulai lantaran Ki Asad geus paeh ti heula Abu Jahal marah rancang dimulai tetapi salah satu prajurit kami geus paeh biadab sia Muhammad Sidina Ali mereka ulang ngomong biadab siap buang kamana goblok tarojol di Abu Jahal tarol sia kabeh ge teu ngahargain ka aing sia aing teh salah ye Jol Hamzah heuh sagede sia lalap sia ku aing kapan terjadilah adu omong anu dahsyat luar biasa malaikat Noel ka kanjeng mulai encan Masya Allah oke lamun geus kula ngacungkeun bendera ka karak sat oh oke malaikat mulai lantaran geus paharong-harong ngomong anu geus pacentang-centang geus pokona mah omongan kahinakeun jeung sangaran ge perang atuh lamun ngomongna sopan mah lain perang wahai Abu Jahal yang mulia perang sama kos gitu mah geus bahasa tengik bahasa naon geus kalaluat tengik sia wah muarai ka Kangjeng Nabi mulai ngacungkeun bendera set di ditu ditiup teng perang malaikat tampil dengan prima atuh teu kadeulean ku para musyrikin cacet sahabat kaget nu manta kaget kieu nyana deuk ngahajar beheung musuh beheung geus ngagulimpang teh
Cek kira kok ya kieu. Diajar deui nu itu geus gulimpang kieu lah. Diajar deui lagi lah ngeun geus roblok. Cek jarak sahabat ieu kiamat perang. Masya Allah kan. Numantak fakana rajulu yaqsidu darbaraqabatil kafir. Maka aya salah seorang sahabat ngamaksud nempas beung kafir ternyata patas kutu qabla ayasila ilahi saifu. Geus gagoloncong ti heula eta beheungna hulu memeh pedang eta seorang sahabat datang ka beheungna. Itu kene leungeun jeung suku. Bahkan keunikanana Allah mere wahyu ka Kangjeng Nabi. Hai Muhammad, geura nyokot maneh kana pasir-pasir sarauan. Tok. Timpakeun wa ramahum biqabdatihi minal hasa. Kangjeng Nabi ngarau pasir. Tak. Balangkeun Muhammad, balangkeun ka kafir. Sat. Falam yabqa musyikun illa dakhala fi ainihi aminha syai'un. Eueuh hiji-hiji acan nu teu kaasupan ku pasir. Nah atuh pereum kabeh. Atuh tinggal sahabat bae muyah mae, goyang-goyang cenah. Ini dia. Ngan kikiran doang sahabat sebab malaikat ces. Tinggal Sayyidina Ali. Ieu urang beupeun naon? Ngobrol jeung Angga Aisyah mana? Henteu ai mah. Atuh. Goyang ti luhur ku ontak kakararieun. Malaikat anu dahsyat luar biasa. Masya Allah karim. Ialah kejadian perang Badar anu luar biasa bantuan ti Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejarah di mata dunia. Baik di muslimin urang terus membaca sejarah. Diabadikan melalui ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Dibaca ku Kristen, dibaca ku Katolik, dibaca ku Protestan, dibaca ku Yahudi. Dibaca ku berbagai musuh-musuh. Tentang sejarah akun kami. Keistimewaan perang Badar. Numantak salatullah salamullah ala taha rasulillah. Kadituna bi ahlil badri ya Allah. Geus bae nyaritakeun perang Badar anu luar biasa. Sejarah paling pohara. Peperangan adalah perang Badar. Sampai menari-nari sahabat di atas kuda. Menari-nari sahabat dihandap, menari-nari lantaran loba keanehan-keanehan. Kadeuleuh malaikatna. Kadeuleuh malaikatna tanpa susah payah mengeluarkan tenaga. Ternyata 70 tokoh sahabat termasuk Abu Jahal paehan. Dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulah. Dzalika ari eta siksaan terjadi kepada kufar bi annahum syaqqullaha kulantaran maranehanana ieu nentang ka Allah jeung Rasul. Nah, siksa seperti itu. Nu mantak dibejaan ku Gusti Allah ya. Wa may yusyakikir rasul wa may yusyakikillaha wa rasulah fa innallaha syadidul iqab. Saha jelema anu nentang ka Allah jeung Rasulna, Allah anu bakal nulungan melalui prajurit-prajurit Allah. Walaupun tanpa prajurit Allah maha kawasa sunnatullah seperti itu. Fa innallaha syadidul iqab. Saenyana Allah maha dahsyat siksaan. Setiap peperangan muslimin di mana baik, lamun memang benar-benar lillahi kalimatillah dibantu ku Allah. Numantak Kangjeng Nabi geus caritakeun Islam bakal surut. Kesurutan Islam adalah karena niatan-niatan para pemimpin Islam anu teu ikhlas. Ke Islam bakal naik deui. Numantak Islam bakal naik lantaran pemimpin-pemimpin Islam na mulus niatna. Engke bakal turun deui Islam teh sebab ieu niatan-niatanna teu mulus. Ke naik deui
kitu baelah Kangjeng Nabi nyaritakeun bahkan tahun-tahun aku Kangjeng Nabi geus dicaritakeun. Tahun kesurutan Islam, tahun naikna Islam, tahun kesurutan Islam, tahun naikna Islam geus dijelaskeun nu sabenerna mah ku Kangjeng Nabi. Dina hadis la tazalu wal eureun ummati ummat kaula zahirina alal haq, terus bae ngalahirkeun hak melalui kekuatan-kekuatan ucap, kekuatan tenaga, kekuatan organisasi, rombongan, wal eureun baik perorangan maupun buah barengan. Zahirina alal haq, di tengah-tengah hiruk pikuk manusia, kadieu haram, kaditu riba, kadieu bohong, kaditu bohong. Keadilan Allah nyiptakeun seorang hamba-Na anu nuntun umatna supaya ulah terlena dina kaharaman, ulah terlena dina kabohongan, ulah teu nyaho kana kajujuran. Aya bae ku Gusti Allah coba saurang dua urang nu negakeun agama Allah zahirina alal haq. Baik sakupna sakup kabupaten, sakupna sakup provinsi, sakupna sakup nasional atau sakup dunia disebut mujaddid. Setiap satu abad Allah nyiptakeun mujaddidul Islam. Asal satu abad mujaddid. Adapun kekuatan-kekuatanna walaupun henteu kebal tetep aya bae. Engke bakal jaya deui Islam. Selalu kitu bae. Kuajeun kumaha ge batur ngaulah-ulah ge nyaritakeun haram-haram geus miru kabeh. Kaditu teh ngahalal-halalkeun nu haram. Aya bae ke nu kuat. Haram tetep haram. Makruh tetap makruh, kajen teuing kuku bage teu sieun. Tetep zahirina alal haq, la tazalu ummati zahirina alal aya bae. Kos kitulah sejarah Islam. Urang lamun nyaritakeun tentang para sahabat, lanjut ku para tabiin, terus ku atba tabiin, kabelah dina tak surut. Muncul deui di zaman Wali Songo. Walaupun henteu sampaikan saabad surut sampai ke ayeuna, tetapi engke bakal muncul di memeh Imam Mahdi, Islam bakal jaya. Tentu kejayaan Islam teh berkat berjuang. Ti unggal nagara engke bakal berjuang, ti unggal nagara engke bakal peperangan, leletikan jadi gede sadunya kabeh kakarak calbeh muncul heula Islam. Kakarak keset mu turut deui karak hancur-hancuran tidinya menunggu Imam Mahdi. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dzalikum fawuqu wa anna lil kafirin azaban nar. Dzalikum tu itu siksa anu tadi geus dicaritakeun singgelintirna para raih tokoh-tokoh musyrikin. Di samping deui nu sejenna jadi boyongan-boyongan, harta-hartana jadi harta rampasan. Nailah siksaan bagi jelema-jelema musyrikin. Cek Gusti Allah fadzuku rasakeun ku arajeun kabeh siksa eta kasakadar di dunia. Di dunia ku ari geus areleh musyrikin teh nu paeh geus jelas paeh, nu hirup jadi boyongan ku ari mah lalaki jeung awewe, harta-hartana jadi rampasan perang. Geus eueun naonan musyrikin saat eta selesai pertarungan antara muslimin jeung musyrikin teh dengan Badar. Rasakeun siksa dunia encan selesai kumaha? Wa anna lil kafirin azaban nar. Engke di akhirat musyrikin bakal dikenakeun siksa neraka. Dunia dah terbunuh, nu hirup terboyong, harta jadi harta rampasan. Di akhirat tetap disiksa. Na'udzubillah min dzalik. Iyalah urang nyaritakeun engke tokoh-tokoh anu paehna saha, boyongan nuka boyong saha, harta rampasanna sabaraha dalam rangka perang Badar. Ieu maka karake ternyata bantuan malaikat
Gusti Allah diturunkan hiji ulah can saya kaulah babarengan jeung anjeun, dua teguhkeun hate-hate muslimin dengan bantuan-bantuan aranjeun kabeh. Terlihatlah ku para prajurit-prajurit Islam wajah-wajah baru anu tarurun ti langit. Tilu hate-hate musyrikin dibere sieun anu luar biasa. Opat cara-cara perang malaikat dibere di tangan tempat musyrikin. Lima menang muslimin eleh musyrikin. Genep siksa dunia terhadap para musyrikin, di akhirat ge mereka kena andai ku siksa. Ya ayyuhalladzina amanu wallahu a'lam. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warawa muslimun lan riwayatkeun sapa Imam Muslim anna Rasulullah ing satuhune Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol iku ngucap ya Kangjeng Rasulullah ing lafaz idza futiha alaikum farisun warum tatkala wis den bongkar ing atas sira kabeh au peparis lan rum tada fastu baka silih siap aranjeun kabeh wa tahasad tublan siri hasudan sira kabeh wa tadabartu lan silih pungkuran sira kabeh wa tabagatum lan silih benduan sira kabeh summa tantaliquna fi masakidil muhajirin kali-kali lumaku sira kabeh ing dalam pirang-pirang umah ya muhajirin kabeh taj'aluna maka anda diakan sira kabeh ba'dhum ing setengah muhajirin la riqabi ba'din ngalindi ing atase kulune setengah. Kangjeng di masa hirup berjuang teu eureun-eureun, termasuk salah satuna tadi perang Badar, Uhud, Hunain dan lain sebagainya. Kemudian Kangjeng kasepuhkeunana istirahat tetapi nyeueurkeun salat. Sapeting Kangjeng teh salat teh liren-liren terus we salat Kangjeng teh ka masjid, ka bumi, ka masjid, ka bumi i'tikaf. Tepikeun kakacaritakeun barareuh Kangjeng teh sampeanana seueur anu nyarios Gusti ya Gusti matuh parantos dihampura mata qaddama min dzambik wa mata akhar, bahkan teu aya dosaan Gusti mata qaddama wa mata akhar. Maka jeung kokomoan amat tepikeun ka barareuh. Jawaban Kangjeng afala akunu abdan syakur. Apakah teu resep gitu kula jadi hamba nu loba syukur ka Gusti Allah. Memeh maot selalu bersyukur ka Gusti Allah. Eueuh hiji lolongkrang lolowong waktu kecuali dipake tasyakur, tafakkur, muraqabah ka Gusti Allah. Ibadah teh kos kitu Kangjeng. Nu mantap turutan ku urang keur ngorang mah termasuk kana bajidor, tukang bobok, tukang tarok, tukang ngabukakeun anrok. Geus geun bae teh mah keur ngora ieu. Nah, ayeuna urang geus kolot. Pohokeun masa eta tobatan. Ku ari mamaningan ge ti masjid ka imah, ti masjid ka imah pantes. Umur 60 tahun geus eueuh kegiatan dagang, eueuh kegiatan nanaon, televisi teu boga, HP teu boga. Tasbih bejeun Quran anu digecek-gecek teh. Eueuh marah ka imah teh ngan sakadar ngadeukeutan si ninina geus nyahueun kana kahayang-hayang si akina. Geus sakikituna bae geus ulah aya dedesekan tentang persaingan dunia. Pemikiran pareuman tentang dunia arahkeun ka akhirat. Pantes sigana mun jelema umur 60 tahun kos kitu. Ieu mah umur 60 tahun HP 3. Masyaallah kari. Ka anak ka incu marah keneh tatangga geus wani liwat. Kita kari ngomong ku si aya si eta.
pugu tegaruan dicak-cak delak teu para rubuh teu pugu salahna aing ngalawan salah teu ngalawan salah dahar mun teu seboboko teu nginum beuh geus mae es rujak segala susu segala asal kurang bae pemajikan jadi sasaran pan ieu mah ngaleuwihan ti Firaun tah geus kolot diajakan ku batur ka mana majung nu ngarora bae Abah Haji malah geus kolot Haji urang ka ditu yu urang ka Karang Bolong karangna geus teu bolong luar biasa Abah Haji mandek di imah bae lanis Abah Haji mah paling leumpang ke ka kuburan Abah Haji mah neuleuan belah mana ieu bakal lamun anu kos kitu murid ka 10 urang adanya ieu mah lain Pak anu nanya aya Abah Haji ka mana jana batu keur main bola masyaallah kolot main bola ya Allah bener gua poe tajakeun Abah aya Abah Haji ka mana tadi aya sinden nyasab ngajuk aja da dianterkeun diboncengnya aja can ngomongna mah ngamal kebal jati isuk kieu teu balik deui ka dieu tolol teh Ki Haji goblok nah iyalah dicoba ku urang moal ka mana deui urang bakal balik ka ditu sok geura renung-renung urang masyaallah karim Kangjeng pernah nyarita engke bakalna Persia bakal hancur di tangan para tabi'in. Engke Konstantinopel bakal lebur, Rum bakal hancur. Nah, dengan janji Kangjeng Nabi, bunga bakal jadi kenyataan. Tetapi setelah tumbangna Konstantinopel, tumbangna kerajaan Romawi, tumbangna kerajaan Persia, tidinya muslimin bakal pohara di mata dunia, cuman bakal timbul persaingan-persaingan, tidinya lah bakal kompetisi, tidinya lah bakal silih omongkeun, tidinya lah bakal silih pungkuran. Lamun geus silih omongkeun persatuan jadi pecah. Lamun geus silih pungkuran silih tukangan perkumpulan tali wa'tasimu bihablillah bakal hancur diakibatkeun cinta dunia. Kangjeng Nabi ngakhawatirkeun lain ku sebabna naon kehancurna agama, cinta dunia. Salah satu sitiran hadis Kangjeng Nabi anda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan ku Imam Muslim di mana dibongkar Persia, di mana dibongkar Romawi, tidinyalah engke bakal Islam luhur, tetapi di balik keluhuran Islam bakal silih siap kompetisi, tahasatum silih hasudan dararengki. Tadayantum tadabartum silih tukangan, silih tonggongan, silih omongkeun tabagotum bahkan silih benduan. Engke bakal lalumpang anjeun lalumpatan anjeun fi masakidil muhajirin. Tidinya aranjeun kabeh bakal ngajadikeun sebagian muhajirin ala riqabi ba'din, yakni blok-blokan jelema bakal ieu dianuti ieu teu ieu dianuti akibat blok-blokan imam bakal mararuncuh. Dengan muncul imam di satu kampung di mana aya imam dua moal beres, di satu daerah imam aya dua moal beres, komo kepala negara Islam jeung Islam bakal ribut cek Kangjeng Nabi. Organisasi Islam jeung organisasi Islam bakal ribut, pemimpin Islam jeung pemimpin Islam bakal ribut. Ketika geus terjadi negara Islam jeung negara Islam ribut, ieu fitnah anu paling gede. Pemimpin Islam jeung pemimpin Islam ribut, ieulah fitnah anu luar biasa. Di mana Islam jeung Islam ribut, ieulah bakal bahaya.
terjadilah di unggal negara keributan Islam jeung Islam, Yaman jeung Arab, Suriah perang Islam di jerona. Walaupun anu jadi kitu biang keladi nama tetap Yahudi yakni Amerika, tetap baik orang bisa diulin-ulin ku manehanana, dipermainkan ku manehanana lantaran orang pernah numbangkeun manehanana. Sejarah ketika orang numbangkeun manehanana nyana apakah lunak moal tetap baik terus nyana teh terus dendam kesumat dengan badar anu luar biasa. Apakah selesai? Henteu. Keturunan Abu Jahal, keturunan Khalaf, keturunan Utbah, keturunan Aswad dan keturunan anu lain anu kuari jadi Yahudi dendam kesumat. Walaupun kukumaha pemimpin Islam kuaing puluh pajen kukumaha sabaraha puluh ratus geus sabaraha ribu ulama anu dibantai. Eureun terus bae Islam terus bae deui berangkat merangan kafir terus bae berangan Islam moal eureun kitu bae. Di urang lamun dijadikeun kamari, lamun urang kamari ieu kurang menahan, bisa terprovokasi, bisa ribut urang antara urang jeung urang. Lamun kamari pimpinan Habib Rizik jutaan manusia 4 juta, sakaol 7 juta, jelas mah jutaan manusia. Walaupun kukumaha ge kadeulekan ku urang, tetapi kapan NU henteu ngaduku. Urang teu nyaho jalan politikna, kunaon eta NU mantakkan henteu ngadukung, malah nyana mah berat ka Ahok. Wallahu a'lam, urusan politik lantaran lain urusan agama. Sementara di dia anti kafir lantaran penistaan. Nu ditinjau adalah penistaan anak. Terjadilah huru hara. Lamun kamari terpancing mungkin urang perang jeung Ansor, perang urang teh jeung NU. Artinya FPI perang didinya polisi ge geus kos kitu mah atuh korban bae. Polisi ge Islam sarua bae, Ansor bakal korban. Tentara-tentara gadungan teh anu aya di NU naon ngaranna? Banser. Eta ge sarua korban. PFI pasti korban, polisi atau si Hamid si Junaid korban sarua bae. Anu geus korban naon anu terjadi coba? Saha anu bertanggung jawab ke di akhirat? Mah keur carita di akhirat, di dunia bisa orang terus main hukum, tetapi kan teh etis. Untung henteu terpancing, alhamdulillah aman. Satu kali, kedua kali henteu terpancing, alhamdulillah. Jadilah sorotan dunia kajian dihenteu-henteu ge cek sebagian tidak ada apa-apanya. Kenapa harus demo? Urang-ulang ngadengekeun nu kos kararituna di dunia kabeh mengomentari positif terhadap demo tersebut. Walaupun NU mah apa-apaan sebab kabeh ngabogaan pandangan, NU ngabogaan pandangan tentang politikna, sementara FPI ngabogaan pandangan tentang penistaanana. Tinggal urang bae milu ka mana nu untung Haji Pendi. Sebab naon? Waduh, buras karungan. Dikirim beas yen buras ternyata nu dijieunkeun nama paling 100-200 isukna jualan beas nyana. Nah, nyana nanyakeun deui iraya demo deui. Ka harti geus ekos kitu bota. Henteu eta mah intermeso. Sia mah pajar bener bae deui. Henteu. Maksudnya nanyakeun dong iranya ada mau deui ya ka harti beureul lah. Madak amati baik-baik. Masya Allah karim, untung teu aya korban. Walaupun terus sampai per detik ieu can selesai. Ujung-ujungna mah tetap selesai kajian kukumaha ge per detik ieu masih kene. Kealotan si eta dipertahankeun lantaran backing di tukang NU jeung kiai-kiai. Kunaon si NU sebab ningali tina jalur politikna. Tetapi urang ningali penistaanana kadenge ku ceuleuk urang sangat biadab. Nistakeun Al-Qur'anul Karim, jelema anu aya nu nganistakeun ka Kangjeng Nabi, ka Allah, ka Qur'an, kemudian teu timbul girohna deuk di mana diteudeun imanna.
Jawani urang ge kajen aing mah paeh ge ngabela Al-Qur'anul Karim. Di satu sisi jangan mah urusan politik aing mah teu neuleuh politik na. Neuleuhna penistaanana pokona aing mah paeh ge kajen pantas. Syahid jangan mun paeh. Henteu neuleuhna naon aing mah neuleuhna dinistakeunana teu hayang aing. Sementara ku aing disuci-suci kitab suci Al-Qur'anul Karim. Nyekel lagi kudu boga wudu aing si eta ngablak-blak bae. Goblok meureunana. Kadege ku ceuli aing satungtung aing hirup, aing deuk berjuang teu salah. Nu ngabela naona dia, ieu mah politik mah ngomong kos kitu. Nah kos kitulah seputar keributan di urang awalnya seperti eta. Lamun kamari NU milu ribut gede di urang belum selesai. Tetapi ku aya nu nahan alhamdulillah ku geus selesai. Alhamdulillah si Salman ge can balik aya. Betah cak jana horenganan masyaallah. Antum dari dulu bilang sama anak, weh ternyata paha-paha orang Indonesia manis-manis. Jangan gitu man. Sekarang pulang aja ntar sini lagi dah mana. Nu jelas betaheun orang Arab di urang. Ye tuh sorga di urang mah tuh. Sorga di urang mah tuh panas aya, teu sabaraha panas, tiris aya, teu sabaraha tiris. Coba di Uzbekistan, coba di Madinah mun geus tiris gartihan. Masya Allah lamun geus panasna ya Allah ya Rabbi. Datang ka di urang dipersiapkeun semprotan-semprotan musim panas. Abi di Indonesia ya Allah, atuh ieu mah geus surga Firdaus. Iku bae atuh. Awewe ka urang nararanya bae. Nararanya bae maksudna masyaallah lemah lembut ka urang. Komon nini mah. Nini mah geus pokona mah cerewet. Geus nararanya bae di urang. Saha teu betah di Indonesia. Sopan santuna aya. Ielah keaslian Indonesia. Anu bener-bener pri kemanusiaan, adil dan beradab. Mata ulah dileungitkeun eta manusiaan yang adil dan beradab. Masyarakat mah adil jeung beradab teh aya, masyarakat mah adil jeung beradab teh mengharapkan justru anu kurang beradab, kurang adil teh ti pamimpinna sorangan. Gila. Urang tumbuhkeun kembali. Coba dihudangkeun deui urang kuari mah kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba tah Pancasila butir-butir teh ulah dikamasyarakatkeun. Coba tah di kabupaten bae aji aji maksudnya atuh aja urang neuleuh nya geus teu adil terberadab atuh. Nah kos kitulah da ieu sakelumit hadis ke bakal diperpanjang di hareup wallahu a'lam. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Riwayat kening sun saking Abi Hurairah muga dilareban dosa Allah anhu saking Abi Hurairah. Anna Nabiya yang sabuhune kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Najasyi fi yawm alladhi mata fihi ikut anangani ayah kangjeng Nabi Raja Najasyi dalam dina kang mati ya Najasyi dalam الذي أتويوا وخرج بهم إلى المصلى lan metu ya kangjeng Nabi serta nas maring musalla Fasubabihim maka den bariskeun apa bihim kalawan nas wa kabbara alaihi arba'an lan takbir ya kangjeng Nabi ngatase an-Najasyi arba'an ing babat muttafaqun alaih dari hadis iku muttafaq alaih. Ketika sahabat dikejar-kejar di Madinah maka sahabat hijrah ke Habsyah dipimpin ku seorang raja Najasyi.
seorang raja anu tadina Yahudi anu tadina Kristen nunggu kedatangan Nabi akhir zaman ketika aya nu hijrah tercengangnya ternyata Nabi akhir zaman geus datang dikumpulkeun seluruh punggawa-punggawana nyaritakeun kedatangan Nabi akhir zaman nyana asup Islam. Para penggawa, menteri dan lain sebagainya setuju kemasukan Islam Raja Najasyi. Tapi dengan kepiawaian Raja Najasyi berdakwah untuk umatnya, untuk bangsa jeung negara. Alhamdulillah, kabeh hampir 90% saat itu pembesar-pembesar masuk Islam. Anu masuk Islam menyingkir, menghindar kajen jika Raja Najasyi. Luar biasa. Dilindungi, akhirnya dilindungilah manusia-manusia terutama muhajirin di Mekah hijrah ke negeri Habsyah. Ialah Raja Najasyi satu contoh seorang pembesar anu masuk Islam ketika datang dakwah. Ai di urang mati balik barang jadi pembesar anu geus Islam ge jadi semi. Tadina Islam, tapi barang jadi lurah semi, barang jadi bupati semi, barang jadi gubernur jadi semi mawon, jadi presiden gitu gini, baheula mah ti kafir asup Islam pohara luar biasa. Patuh mantap ketika berita wafat Raja Najasyi ka Kangjeng Nabi sumping. Maka Kangjeng Nabi merasa kehilangan bela sungkawa. Kangjeng Nabi langsung keluar bersama para sahabat ngajajar langsung salat gaib. Ialah aya salat gaib. Ke salat gaib teh kudu mayitna dihareup di mana bae salat gaib mah. Besi kieu urang nyalaten gaib. Mayitna di mana? Mayitna di ditu cenah di Jakarta. Tuh meunang urangna di dieu mayitna di Jakarta. Nu kangen atuh. Mun kitu mayitna di Picung. Itu tah kaditu ka Kendal. Gaib ge kita gaib di mana bae mayitna kala di kidul wetan kulon. Gatunana nusolli ala maitil gaib. Habib Razak Allah. Ikan cerita gaib, Habib nanti gaib ini mah. Lain rozak nu iya, nu gaib atau nu bakal gaib. Gitulah, iyalah sebab urut hadis. Aya salat gaib diceritakeun gitu ku babasa babara ulama dina kitab fikih. Al-manal ijmali utawi gilaigi kumana gang bangsa ijmal makanal hadis awal samang zana pa hadis kang awal iku zuhuruhu utawi zuhiri hadis kang awal iku anahyuani nayi juga saking sasambat mutlakun hari mutlak ardafahu maga nganut buri ing hadis zabal musannif ugi musannif di hadis Abi Hurairah kalawan hadis Abi Hurairah takhsusan lahu darah nang tuakeun lahu gadwe hadis wa bayani anna ya idza kana an merdalakeun zadun ya ikut galana ya ikut limujarradil ilam alulu tutut gadwe malulu ngawaruhakeun bilania galawan orang nazar zambat wala mubakhara lan ora kumagugan alaisa minal maniyanu magaranana ya ikut tutut saking kang dan cegah obohan saking kang pemberitahuan berita duka nayu waganan nahi nabi ulanan nazaba kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alaiku tetep ngatasi kangjeng Nabi utai keselamatan ikabiru ikut takbir ya kangjeng Nabi bisolatil janazah yang dalam salat janazah sinan ala ahli badarin itu sitan yang nanaming ada ahli badar wa khamsan dan ing lima ala zairi sahaba ing atasakakan sahaba arba'an ala gairihim lan babat ing atasalian sahabat
Kali Badar mah Kangjeng Nabi genep takbirna khusus sama takhsison khusus ka Kangjeng Nabi untuk ahli Badar mantap kurang gitu salawat Badar da para salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri di ahli badri teh sing ade lain ahli haji badri ahli badar sing ade aya ngaran badri dek naik jadi bupati lain deui teh mah al ahli badri ingat ahli badar tah iya ahli badar mun urang hafal shalawat badar cenah bakal diraksa ku Kangjeng Nabi ku Gusti Allah di akhirat bagalna dibere syafaat masyaallah shalawat badar tah orang maya maca sholawat namun dek kumpulkeun dana ai geus mandek sosorangan teh ya Allah istimewa tentunya sholawat badar mah dunia mencatat ketika Gus Dur jadi presiden di MPR dibacakan sholawat badar kaget orang Amerika orang Inggris orang Belanda memantau aneh, ongkoh demokrasi tapi dibacaan sholawat badar. Cek Amerika nelpon ke Inggris kita ancam gak usah lama-lama. Ya sebab ini dibacakan sholat badar berarti kan pohara itu. Itu tekebal Gus Dur gitu setahun-tahun aja jadi presiden setahun lebih saya. 5 tahun. Iya lantaran Gus Dur nambungan. Iya satu sejarah dunia mencatat heboh. Di Amerika heboh, di Inggris heboh, di Belanda. Orang mah kurang nyaho karena urusan kos gitu. Mengikuti ternyaho dampak politiknya. Ketika dibacakan sholawat badar Amerika tercengang. Wah iya lain sembarangan. Berarti ada apa-apanya di dalamnya. Mantap kuku mah tetap aja dilengser gitu. Iya Mas SBY mantap maca sholawat badar terus baik jadi presiden. Antara nu sholawatan ya nama zikir ge dibayar betul mah kieu bayaran. Tuh sekupi sama tuh. Ahli badar gedep saya sahabat 5 jang salian teta kuari orang opat hatamatan najasi. Malamati sabaraja najasi bagabaro. Ya takbir ya Kangjeng Nabi alaihi ngadzen najasi arbaning bapat. Pasabada ala zalika lan tetap ya takbir ingat dase manggono ingat dase manggono arbaan hatta tawafahullah malah ngawafatkan huing Kangjeng Nabi sabah wa kana rasulana sabah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu iku ngadamenkeun ya Kangjeng Rasul takbir adadil musallin ngagahaken bilangan wong kang salat kabeh subuh lan pirang-pirang barisan liyazdada lizighbar pun yang tahu wa lizighbaru nyubri doa lil mayyiti wa doa lahu kada mayit lan ngadua kada mayit resep pisan Kangjeng Nabi mah nyolateun nu maot lobaan jajaranna loba supaya loba istighbarna ngadoakeun ka mayit berarti pengaruh lamun teu pengaruh moal dititah ku Kangjeng Nabi makin loba makin enteng ka mayit. Makin loba makin enteng untuk kamari keur waktu gitu bapana atut maot eueun udara tang model eta. Model Haji Hasan Sohib sakitu gagahna jeung sugihna rembung. Eueun tahlil nyolateun saeutik teh sakitu dibarere duit gede aja pudoli menang teh da. Nah eta nya terus sadugna tiluna dibalayar santri-santri jeung kiai-kiai dibayar 300 sampai 500 ribu. Nu sajuta hayang lobaan atut teh. Terus datang ke 7 dibayar. Aneh sakitu dibayar ge tetep bae henteu rame. Eta teh hiji tanda bahwa mayit aya nanaonan di jerona sebab henteu kasedot. Jelema teh teu kana mahnitan datang teh ngan duit bae datang ka ditu aya nu teu maca kulhul wajan asal dibere amplop beres geus. Eta teh modelnya aya jelema katarik begitu ngadeng yang maot teu kuat hayang kepanggih hayang nyalateun hayang memberikan doa ngalir doa aya Kangjeng Nabi reseben lobaan bilangna salat hayu kudu lobaan jeung jajaran-jajaranna rapikeun
minimal 3 jajar kaditu nama sabaraha jajar bae nu dimaksud supaya tambah-tambah istighfar ka mayit ngadoakeun ka mayit. At-tahlilul labzi wallahu a'lam bissawab.